Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring opah Ropiah. Materi nu baris dipedar dina danget ayeuna nyaeta pembelajaran kaparigelan ngagunakeun basa lisan. Kaparigelan ngagunakeun basa nyaeta aya opat, aya ngaregepkeun, aya nyarita, aya nulis sareng aya maca. Nah, dina danget ayeuna urang baris medar ngeunaan ngaregepkeun. Ya, ieu ngaregepkeun di sekolah dasar. Atanapi pikeun anak usia dini. Di dieu dijentrekeun yen hakekat nama ngaregepkeun teh mangrupa sarana hiji proses, hiji respon, atawa hiji pangalaman kreatif. Ngaregepkeun miboga tujuan pikeun ngayakeun komunikasi lantaran ngalibatkeun kaparigelan anu sifatna aural jeung oral. Nah, eta hakekat tina ngaregepkeun. Tuluy ieu nurutkeun Hairudin. Ngajentrekeun yen sacara jenis jeung metodis, pangajaran ngaregepkeun bisa lumangsung ku jalan make model nu diciptakeun. Kukituna di dieu aya 5. Anu kahiji aya ngaregepkeun murni atanapi aural, tuluy kadua aya ngaregepkeun jeung nyarita, katilu ngaregepkeun jeung gambar, kaopat ngaregepkeun jeung gerakan, kalima ngaregepkeun jeung nulis. Ngaregepkeun murni atawa aural di dieu anu kahiji aya ngaidentifikasi. Ngaidentifikasi teh ngabedakeun ciri gaya nyarita, ngabedakeun lentong atawa dialek idiolek. Jadi nalika ngagunakeun basa dialek lentongna kadang kababawa sapertos lentong kuningana sapertos kumaha, teras dialek kuningana sapertos kumaha. Jeung ngabedakeun ragam basa dina paguneman. Carita atawa drama atawa carita radio. Salajengna ngaidentifikasi milih-milih tanpa retensi. Tanpa retensi di dieu nyata henteu disimpan. Jadi ngadengikeun guru atawa babaturan nyaritakeun kejadian atawa pangalaman pribadi anu dipikaresepna. Sarta eta memang diidentifikasi ku urang, dipilih-pilih, tapi ku urang henteu diingat-ingat gitu, henteu disimpan tanpa aya retensi. Tuluy salajengna aya ngaidentifikasi, nyeleksi jeung retensi heureut. Heureut itu retensi heureut di dieu nyaeta disimpen tapi ngan saeutik gitu. Jadi ngaregepkeun guru mere informasi ngeunaan ka sang tukang carita contohna. Tuluy aya ngaidentifikasi, nyeleksi jeung retensi jembar. Jadi di dieu disimpen secara lega. Contohna naon? Ieu urang bisa ngaregepkeun nu maca naskah lalakon nu can kungsi dikenal samemehna. Nah, di dieu naha leuwih jembar, simpenna leuwih jembar lantaran posisina di dieu aya naskah. Jadi urang bisa apal heula sacara leuwih lega lantaran aya naskah nu bisa dibaca. Salajengna aya ngaregepkeun jeung nyarita. Lengkah-lengkahna sami sareng nu tadi dipedar. Tapi ya ayeuna urang pedar nu kahiji aya ngaidentifikasi. Contohna ngaregepkeun jeung nyawalakeun laporan lisan ti siswa sejen. Jadi di dinya aya posisi ngaregepkeun tuluy siswa nyarita. Salajengna aya ngaidentifikasi jeung milih-milih tanpa retensi. Jadi di dieu ngaregepkeun hiji carita, tuluy dikedalkeun deui intisarina anu digeregepkeun tadi dina kalimah-kalimah anu efektif ieu sacara lisan. Jadi intisarina wungkul. Salajengna aya ngaidentifikasi, milih-milih jeung retensi pondok. Nah, di dieu nepikeun saran pamanggih kana kecap-kecap anu teu merenah dina hiji carita nu dibacaeun ku babaturanana. Jadi di dieu aya proses ngaregepkeun, tuluy aya nyaritana. Nu pamungkas aya ngaidentifikasi, milih-milih jeung retensi jembar. Jadi di dieu ngajawab pertanyaan saenggeus ngadengikeun hiji carita anu panjang. Jadi aya ngaregepkeun, tuluy ditanya naon sih tadi nu kadangu dina carita, patarosanana ieu lumayan panjang. Nah, kakarek siswa ngedalkeun dicaritakeun deui kieu hasilna tina maca.
Salajengna ieu aya ngaregepkeun jeung nuliskeun. Nah di dieu sami lengkah-lengkahna aya nu kahiji ngaidentifikasi. Di dieu nuliskeun atanapi transkrip rekaman anu can kungsi diedit. Jadi di dieu rekamana masih saayana. Tulu aya ngaidentifikasi milih-milih tanpa retensi. Nah, ieu ngaregepkeun hiji bagian dialog, terus nuliskeun atanapi ngarang nu diwuhan ku nangtukeun konteks jeung kacindekanana. Anu katiluna aya ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi heureut. Jadi di dieu dituliskeun masalah kabudayaan anu anyar disawalakeun. Nah, nu pamungkasna nyaeta ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi jembar. Posisina ngajawab pertanyaan saenggeus ngaregepkeun carita atawa wawancara jeung dituliskeun. Eta proses tina ngaregepkeun jeung nuliskeun. Satuluyna ieu aya ngaregepkeun jeung ngaragaeun. Jadi dina hartian ieu teh kudu aya gerakan. Nalika geus diregepkeun teh kudu aya parentah, aya gerak gitu anu tiasa direspon ku anu ngaregepkeun. Nah ieu lengka-lengkana anu kahiji aya ngaidentifikasi. Di dieu ngadengekeun carita basajan, satuluyna ngangkat leungeun saupamana salah sahiji unsur nu geus ditangtukeun disebutkeun gitu. Jadi lamun misalkan ditaroskeun saperti saupama ngadangukeun dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, misalkan mana pas sakadang monyet disebutkeun. Nah ieu anu ditembongkeunna anu ditembongkeunna gambarna nyaeta gambar monyet gitu. Tanapi gambar kuya. Tuluy aya ngaidentifikasi milih-milih tanpa retensi. Jadi di dieu ngadengekeun instruksi pikeun nampilkeun hiji hal. Upami tadi mah jadi saupami nu mimiti mah eta tos ditangtukeun, anu ieu mah berarti ditembongkeun gitu. Salajengna aya ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi heureut. Di dieu merhatikeun instruksi atanapi parentah pikeun ngalakukeun hiji hal. Jadi naon sih anu diparentahna gitu. Maka eta anu kudu diturutkeunna. Tuluy pamungkas aya ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi jembar. Jadi di dieu ngadengekeun hiji carita, tuluy ngalakukeun gerakan anu tangtu, tuluy tapi ieu kudu luyu jeung parentah anu geus ditangtukeun. Nah eta ngaregepkeun jeung ngaragakeun. Jadi dipraktekeun gitu. Salajengna aya ngaregepkeun jeung ngagambar. Nah lengkah-lengkahna aya ngaidentifikasi. Di dieu bisa milih kecap-kecap kalawan gancang anu aya dina daftar bari ngaregepkeun bacaan pondok. Salajengna aya ngaidentifikasi milih-milih tanpa retensi ieu ngaregepkeun carita anu dibaca ku murid sejen pikeun manerkeun teknik maca anu leuwih hade. Tuluy anu salajengna aya ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi anu heureut. Jadi migawe alternatif jawaban objektif bari ngaregepkeun soalna anu dipasihkeun. Pamungkasna ieu aya ngaidentifikasi milih-milih jeung retensi jembar. Jadi di dieu aya milih baris-baris pikiran anu aya dina wacana bari ngaregepkeun. Jadi di dieu antara ngaregepkeun jeung ngagambar kudu katingali hasilna sapertos kumaha sarta kagambar sacara gembleng gitu saayana. Di dieu aya bahan pangajaran ngaregepkeun. Nah, tujuan utama tina bahan pangajaran ngaregepkeun teh nyaeta ngalatih siswa nyangkem kana basa lisan. Jadi nalika aya guru nuju nyaritakeun dongeng atanapi keur nyaritakeun pangalaman, siswa kudu bisa ngaregepkeun, utamana siswa anu tingkatna masih dasar di sekolah dasar, di anak usia dini gitu ya. Eta tujuan tina pangajaran ngaregepkeun. Nah, unsur-unsur dina kagiatan ngaregepkeun teh aya paregep sareng panyatur gitu. Upami paregep teh nu narima informasi, contohna siswa, aya panyatur anu nepikeun informasi. Contohna teh nyaeta guruna, guru SD, guru PAUD gitu ya. Terus aya siswa SD sareng siswa anak usia dini. Sarta di dieu unsur-unsur dina kagiatan ngaregepkeun teh kudu aya pangrungu anu sehat. Dina hartian
Secara indra, secara fisik ieu teu aya masalah, teu aya gangguan gitu. Sareng kedah aya basa di dia dina ngaregepkeun kagiatan nyaeta ngagunakeun bahasa lisan anu katingalina. Jadi sanes basa tulisan gitu. Salajengna di dia aya rupa-rupa kagiatan ngaregepkeun. Nah, aya ngaregepkeun warta radio, warta teh berita di radio, terus ngaregepkeun dikte, jadi di dikte, lajeng aya ngaregepkeun maca teks non fiksi, ngaregepkeun maca wangun lancaran, tuluy aya ngaregepkeun maca wangun ugeran, aya ngaregepkeun maca surat, sareng aya lalajo pintonan drama. Nah, eta pintonan drama minggu kamari parantos kurang dipedar. Nah, dina prak-prakana ngalaksanakeun pangajaran kaparigelan ngaregepkeun tangtu moal leupas tina kaparigelan anu sejenna saperti tina kaparigelan maca, kaparigelan nulis, jeung kaparigelan nyarita. Salajengna di dia aya model pangajaran ngaregepkeun di sakola dasar atanapi di sakola SD. Nah, ieu aya pituduh pangajaranna nu kahiji tataharkeun kaayaan ngaregepkeun atawa maca kalawan merenah, tuluy anu kaduana siswa ngaregepkeun guru anu maca wacana 3 kali, tuluy aya dibaca rancak atawa biasa alon jeung gancang. Tuluy nu katiluna aya siswa maca wacana 2 nepi ka 3 balikan. Saenggeus rengse tutup bukuna terus ku siswa ditulis deui ku basa sorangan. Terus aktivitas pangajaranana nu kahiji siswa bisa ngaregepkeun atawa maca dongeng kalawan taliti, tuluy kadua siswa nyatet kecap-kecap anu teu dipikawanoh sarta teu dipikaharti, kecap-kecap bahasa Sunda nu teu dipikahartina misalna. Terus nu katiluna siswa nanyakeun ka guru ngeunaan harti kecapna anu teu dipikaharti tadi sarta diteangan dina kamus. Anu kaopatna bisa dinyatet atanapi ditulis deui inti tina bacaanana, tuluy anu kalima nyieun rangkai karangan dina hartian carita ti awal nepi akhirna sapatos kumaha. Teras nu kagenepna nulis atawa ngarang deui carita anu diregepkeun atawa dibaca dina buku catetan. Nu katujuh maca deui karangan di hareupeun kelas. Ieu aya contoh evaluasi pangajaran ngaregepkeun anu disayogikeun ku guru. Anu kahiji nanyakeun isi dongeng, tuluy nu kaduana marentah siswa pikeun nyawalakeun kecap-kecap anu teu dipikawanoh dina eta dongeng, tuluy katiluna nyaeta marentah siswa ngadongengkeun deui ku basa lisan jeung basa tulisan. Jadi bisa dievaluasi urang nanyakeun deui eusina, santos nanyakeun eusina tanyakeun kecap nu teu dipikahartina lantaran basa Sunda mah biasana seueur anu teu dipikaharti, tuluy kena dicaritakeun deui make basa lisan jeung basa tulisan. Nah, mung sakitu nu tiasa kapihatur dina lawungan dinten ayeuna ngeunaan pangajaran kaparigelan ngagunakeun basa lisan. Mung sakitu nu tiasa kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.